Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyupri kaberkahan ku nyebat asmana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu arageng Ar-Rahimi tur anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu lalembut. Alhamdulillah حضرة السيد الشيخ العليم الفضيل سليم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا من تأويل هذا الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyupri kaberkahan ku nyebat asmana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu arageng Ar-Rahimi tur anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu lalembut. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tangtu ka Allah Rabbil Alamin anu mangeranan sadaya alam. Wa bihi sareng ka Allah ungkul nasta'inu nyuhungkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana nguruskeun pirang-pirang perkara dunia wa dini jeung perkara agama. Wa shalla sareng muga nabi-nabi rahmat saha Allah Gusti Allah wa sallama sareng muga nabi-nabi panghormatan ieu Allah ala sayyidina anu tatep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina anu jadi panutup sadaya nabi wa ali sareng muga tetep ka kulawargina nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna nabi ajma'ina tegasna sadayana wala haula sareng henteu aya daya upaya tina nolak maksiat ka Allah wala quwata sareng henteu aya kakuatan pikeun taat ka Allah illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur ieu Allah al-azimi tur anu maha agung. Faslun ari eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5 syahadatu an tegasna ka hiji nyaksikeun kana satemen-temen kalakuan jeung tingkah la ilaha eta henteu aya deui pangeran anu hak diibadahan dina ayana illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung kana satemen-temen ari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa yaqamu sholati jeung ngadakeun salat wa ita'uz zakati jeung ngaluarkeun zakat wa shaumu ramadhana jeung puasa dina bulan Ramadan wa hajjul baiti jeung haji ka Baitullah man ka jalma istata anu mampu ieu man ilahi kana haji sabilan di jalana. Faslun ari eta hiji pasal arkanul iman ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep antum mina tegasna ka hiji ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikati jeung ngimankeun ka para malaikatna Allah wa kutubihi jeung ngimankeun kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi jeung ngimankeun ka pirang-pirang utusanana Allah wa bil yaumil akhir jeung ngimankeun kana ayana poe akhir wabil qadari jeung imankeun kana ayana qadar khairihi tegasna sae-saena qadar wa syarrihi jeung awan-awana qadar minallahi ta'ala eta anu tetep ti Allah ta'ala
Faslun ari tiji fasal wa mana la ilaha illallah jeung ari manana lafaz la ilaha illallah. La ma'budu eta henteu aya di pangeran anu hak disembah bihaqqin kalawan sanyatana fil wujudi dina ayana illallah angin Gusti Allah. Faslun ari tiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina balik salasun eta ayat 3. Tamamu khamsa asyarata tegasna kahiji sampurna umur 15 sanatan tina tauna fi dzakari dilalaki wal unsa jeung di awewe wali dilamu jeung kadua ngimpi jima fi dzakari dilalaki wal unsa jeung di awewe litis sinina karena umur 8 tahun wal haidu jeung katilu haid fil unsa di awewe unggul litis sinina karena umur 8 tahun. Faslun ari tiji fasal syurutu ijzail jari ari pirang-pirang syarat sahna susuci ku batu. Samaniyatun eta aya 8 ayakuna tagasna kahiji kudu ayana aya susuci bisalah sati ajarin eta ku 3 pirang-pirang batu. Wayan ko jeung kadua kudu bersih naon almalu tempatna wala yajib jeung ulah kaburu garing naon najis-najisna wala yantakila jeung ulah punda-pindah ya najis wala yatra jeung ulah datang alai kana eta najis naon akharu najis sajen wala yujawiza jeung ulah ngaliwatan ya najis sofatau kana bobokong na mustanji wa hasyafatau jeung kana hasyafana mustanji tegasna hulu dakar wala yusibahu jeung ulah kena kana eta najis naon maun cai wa antakuna jeung kudu aya naon alajaru pirang-pirang batuna tahiratan eta anu suci. Faslon ari eta hiji pasal furudul wudu ari pirang-pirang paduna wudu sitatun eta aya genep. Al awal ari anu kahijina niat eta niat asani ari anu kaduana ghusl wajhi eta ngumbah beungeut. Asalisu ari anu katiluna ghusl yadaini eta ngumbah dua leungeun mal mirfaqaini sarta dua sikuna. Ar-rabi'u ari anu kaopatna masyusyain eta ngusap biji perkara minar ra'si tina sirah. Al-khamisu ari anu kalimana ghuslur rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta dua mumuncanganana. Asadisu ari anu kagenepna at-tartibu eta tartib. Faslun ari eta hiji pasal an-niyatu ari niat qasdu syai' tan hiji perkara muqtaranan bari anu dibarengan bi fa'lihi kumigawean aya syai' wa mahalluha jeung ari tempatna niat al-qalbu eta hate wa talaffuzu jeung ari ngucapkeunana biha kana eta niat sunnatun eta sunat wa waqtu jeung ari waktuna niat inda ghusli awali juzin eta dina nalika ngumbah anu mimiti hiji juz minal wajhi tinararai wa tartibu jeung ari ngaran tartib la yuqaddima eta ulang ngalakeun ya syasun udwan kana hiji anggahota ala udwin madarikeun anggahota anu sejen. Faslun ari eta hiji fasal alma'u ari cai qalilun eta ya cai saeutik wa katsirun jeung cai anu loba. Al qalilu ari cai saeutik ma eta cai dunal kullataini anu kurang tina 2 kula dina sahandapeun 2 kula. Wal katsiru jeung ari cai loba kullatani eta 2 kula fatsar mangkaluhi loba. Al qalilu ari cai anu saeutik ya tanajjasu eta jadi mutanajis ieu qalil biwuqu'in najasati ku sabab katiban najis fi dina qalil wa illam yataghayyar sok sanajan hante baroba ya qalil wal maul katsiru jari cayanu loba la yatanajjasu eta terjadi mutanajis ieu maul katsir illa idza taghayyara angin di mana-mana narima baroba naon tok muhurasana ieu maul katsir aw launuhu atawa rupana ieu maul katsir aw rihuhu atawa ambeuna ieu maul katsir. Faslun ari eta hiji pasal mujibatul ghusli ari pirang-pirang perkara anu ngawajibkeun kana adu sitatun eta aya genep.
ilajul hasyafati tegasna kahiji ngasupkeun hasyafa fil farji dina farji wa khurujul mani jeung kadua bijil mani wal haidu jeung katilu haid wan nifasu jeung kaopat nifas wal wiladatu jeung kalima ngajuru wal mautu jeung kagenep maut faslun ari eta ji fasal furudul gusli ari pirang-pirang paduna dosisna niata ya dua an-niyatu tegasna kahiji niat wa tamimul badani jeung kadua ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Faslun ari eta ji fasal syurutul wudu ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta 10 al-islamu tegasna agama Islam wa tamyizu jeung tamyizun niqau jeung bersihil haid tina haidun nifas jeung tina nifas wa amma jeung bersih tina perkara yamna'u anu nyagaya mau sulal ma'i kana tapina cailal basyarati kana kulit wala yakuna jeung ulah ayal wudu'i netepan kana anggaotan naon ma perkara yo kairu anu ngarobahkeun yamal ma kana cai wal ilmu jeung nyao bi fardiyati kana kafarduanana wudu wala yataqida jeung ulah nekadkeun ieu mutawaddi fardun kana hiji fardu min furudi tina pirang-pirang farduna wudu sunatan kana sunat wal ma'u jeung caina tahuru anu suci wa dukhulul waqti jeung manjing waktu wal mualatu jeung tuluy-tuluy lidaimil hadatsi pikeun jalma anu langgeng hadat. Faslun ari teh ji fasal nawaqidul wudu ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu arbaatu asya eta ya 4 pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina dua palawangan min qubulin wayana sabil eta tina kubul au duburin atawa dubur rin tegasna angin au ghairi atawa lian rih ilal maniya nging cai mani afani ari anu kaduana zawalul aqli eta ilangna kalbina min ku sabab sare au ghairihi atawa lian sare illa nauma qaidin angin sarena jalma anu dihukumakeun anu netepkeun maka dahu kana tempat diukna qaid minal ardi tina bumi tegasna tina pangdiukan al-tsalitsu ari anu katiluna iltiqau basyarat ay rajulin eta pantel dua kulit lalaki wa amraatin jeung awewe kabira ini anu pada gede duanana ajnabiyaini tur anu pada deungeun-deungeun duanana min ghairi hailin tina barihan teu aya halang. Ar-rabi'u ari anu kaopat nama sukubul adami eta nyabak kubul bangsa Adam aw halqati duburi atawa bubur ledna bubunderna dubur adami bibatni rohati kudampa leungeuna aw butun lasobi atawa kubeuteung pirang-pirang ramona. Faslun ari teh ji pasal man saha jalma intaqodo anu narima batal naon wuduhu duna man aruma mangkara malaika manaon arbaatu asya 4 pirang-pirang perkara as-shalatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung haram tawaf wa wasul musafi jeung haram ngaram pamusaf wa hamlu jeung mawana musaf wa yarumu jeung haram al junubi ka jalma nu boga hadas junub. Naon sitatu asya genep pirang-pirang perkara salatu tegasna haram salat wa tawafu jeung haram tawaf wa masul musafi jeung haram ngaram pamusaf wa hamlu jeung mawana musaf wa lufu jeung cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani jeung haram macana al-Qur'an wa yarumu jeung haram bilaidi ku sabab haid. Naon asyaratu asya 10 pirang-pirang perkara salatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung haram tawaf wa masul musafi jeung haram ngaram pamusaf wa hamluhu jeung mawana musaf wa lumsu jeung haram cicing fil masjid di jero masjid wa qiraatul qur'ani jeung haram bacaan al-Qur'an wa shaumu jeung haram puasa wa talaqu jeung haram ditolak wal mururu jeung haram ngaliwat fil masjid di masjid di jero masjid. In khofat lamun mikasieun ieu haital witau kana urat aretna getih wal istimta'u jeung dialap suka bima dina perkara baina surati anu tetep antara bujal war rukbati jeung tuhun. Faslun ari teh ji pasal asbabut tayammumi ari pirang-pirang sababna tayammum salah satu neta ayat 3 faqdul ma'i tegasna kahiji
awana cai wal maradu jeung kadua gering waliti aju jeung katilu mika butuh ilahi kana cai li'aci ayawanin karna nangna ayawan mutaramin anu dimuliakeun ku syarat ghairul mutarami ari ayawan anu teu dimuliakeun ku syarat sitatun eta aya genep tarikus sholati tegasna ka hiji jalma anu ninggalkeun salat wazani jeung kadua jalma anu zina al muson anu muson diraksa wal murtadu jeung katilu jalma anu murtadu al kafiru jeung kaopat jalma anu kafir al harabiyu anu bangsa musuh bangsa merangan wal kalbu jeung kalimana anjing alakur anu galak wal khinziru jeung kagenep bagong paslun ari eta hiji pasal syurutut tayamum ari pirang-pirang syaratna tayamum masyaratun eta aya 10 ayakuna tegasna ka hiji kudu ayana tayamum diturabin eta ku taneuh wa ayakuna jeung kudu aya naon aturabu taneuhna tahiron eta anu suci wa ala yakuna jeung ulah aya ieu turab mustamalan eta anu urut make urut dipake wa alla yukhalitahu jeung ulah nyampuran kana turab naon dakikeun tipung wa nahu jeung saumpamana dakik ayak sidahu jeung kudu najana mutayammim kana tayamum ayam saha jeung kudu ngusap ieu mutayammim wajahu kana raraina mutayammim wa yadai jeung kana dua leungeun mutayammim bi darbataini kalawan dua kali tepakan wa yuzila jeung kudu ngilangkeun mutayammim an najasata kana najis awalan dina mimitina wa yajtahida jeung kudu ati-ati ieu mutayammim fil qiblati dina nyinghadap kiblat qabla udina samemehna tayamum wa yakuna jeung kudu aya naon at-tayamum mutayammumna ba'da dukhulil waqti dina sabada manjingna waktu wa ayatayammama jeung kudu tayamum ya mutayammim likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Paslun ari eta hiji pasal furudut tayamum ari pirang-pirang farduna tayamum khamsatun eta aya 5 al awalu ari anu kahijina naqdut turabi eta mindahkeun taneuh al tsani ari anu kaduana an niatu eta niat al tsalitsu ari anu katiluna masul wajhi eta ngusap rarai ar-rabi'u ari anu kaopatna masul yadaini eta ngusap dua leungeun ila mirfaqaini nepi ka dua sikuna al khamisu ari anu kalimana tartibu eta tartib bainal masataini anu tetap di antara dua kali usapan faslun ari eta hiji pasal mubtilatu tayamum ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun tayamum salah satu eta aya 3 mata geusna ka hiji perkara betulan anu ngabatalkeun yam al dua kana dua ridatu jeung kadua murtad wa tawahum jeung katilu nyangka ya mutayammim wa tawahumul mai jeung nyangkana cai intayammama lamun matayamum ya mutayammim lifaqdi karna wana cai faslun ari eta hiji pasal alladzi ari perkara ya turanu bisa jadi suci ieu alladzi minan najasati tina pirang-pirang anu najis salah sunnata aya 3 al khamru tegasna ka hiji arak idza takhallalat di mana-mana jadi cuka ieu khamar binafsiha kalawan dirina khamar wajil dul maitati jeung kadua kulit bangke idza dubiqa di mana-mana disamak ieu jildu wa ma jeung perkara soro anu ngajadi yang mahayawan eta hayawan faslun ari ieu teh hiji pasal an najasatu ari pirang-pirang najis salah suneta ayatil mughalladatun tegasna ka hiji najis mughalladah wa mukhaffafatun jeung kadua najis mukhaffafah wa mutawassitatun jeung katilu najis mutawassithah al mughalladatu ari najis mughalladah najasatul kalbi eta najisna anjing wal khinziri jeung bagong wa far'i ahadihima jeung anak salah sahijina kalbi jeung khinzir wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah baulus sawi eta cikina budak lalaki alladzi anu lam yatam can barang dahari alladzi ghairal labani kana lian cai susu walam yablugh jeung can nepi ieu alladzi al haulaini kana umur 2 tahun wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassita sairun najasati eta anu sakakarina tina pirang-pirang najis fasdun ari eta hiji fasal al mughalladatu ari najis mughalladah tatuhuru eta bisa jadi suci ya mughalladah bisa bi'al salatin ku sabab 7 pirang-pirang kumbahan ba'da izalati ainiha anu tetep dina sabada ngilangkeun jentulna ieu mughalladah idauna ari anu salah sahijina tina sabi ghuslat
bi turabin eta kalawan maketan wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafat atur eta bisa jadi suci ya mukhaffafah bi rasyil ma'i ku sabab ngepretkeun cai alaiha kana mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindikeun wa izalati ainiha jeung ngilangkeun jentulna mukhaffafah wa mutawassitatu jeung ari najis mutawassitah tan qasimu eta narima ka bagian mutawassitah ala qismaini kana dua bagian ainiyatin tagesna ka hiji najis ainiyah wa hukmiyatin jeung kadua najis hukmiyah al ainiyatu ari najis ainiyah tagesna bahsadat alladzi eta najis lahan eta tetap kana alati launun ari rupa warihun jeung ambeu wa tamun jeung rasa fala buda mangka misti min izalati launia tina ngilangkeun warnana alati wariha jeung ambeuna alati wa tamiha jeung rasana alati wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah alati eta najis launa nun teu aya rupan wala riha jeung teu aya ambeun wala tama jeung teu aya rasan yakfika eta nyukupan ka anjeun naon jaryul mai ngaberjalankeun cai tegasna ngucurkeun cai alaiha kana hukmiyah faslun ari ieu eta hiji pasal aqalul haidi ari pangsa eutik-eutikna zaman dia mun eta sapoe walailatun jeung sapeuting wa ghalibu jeung ari galib-galibna haid situn eta genep au sabun atawa 7 poe 7 peuting wa aktsaru jeung ari kalobana haid panglobana 15 eta 15 yauman tina poe bilayalia sarta pirang-pirang beutinganana 15 aqalu tuhriya ari pangsaeutikna zaman suci bainal haidataini anu tetap di antara dua kali hadan 15 eta aya 15 yauman tina poe wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna tuhru arbaatun eta 24 jeung 20 yauman tina poe wala hada jeung hanteu aya batas di aktsarihi pikeun kalobana tuhri aqalun nifas ari pangsaeutik-eutikna zaman nifas majatun eta sagajrotan wa ghalibu jeung ari galib-galibna zaman nifas arbauna eta 40 yauman dina poe wa aktsaru jeung ari kalolobaanana zaman nifas situna eta 60 yauman tina poe paslun ari hiji pasal adaru salati ari pirang-pirang fa'uduran salat itnani eta aya 2 annaumu tegasna ka hiji sarewan nisyanu jeung kadua poho faslun ari teh hiji pasal syurutus sholati ari pirang-pirang syarat sahna salat samaniyatun eta aya 8 taharatul hadatsaini tegasna ka hiji suci tina 2 hadas wa taharatu jeung bersih anin najasati tina najis fi thawbi dina baju wal badani jeung badan wal makani jeung tempat wa satrul aurati jeung nutupan aurat wastiqbalul kiblati jeung nyihareup kiblat wa dukhulul waqti jeung manjing waktu wal ilmu jeung nyau bi fardiyatiha kana kaparduanana salat wal layataqida jeung henteu meunang nekadkeun ieu musholli fardhu kana hiji fardhu min furudiha tina pirang-pirang farduna salat sunnatan kana sunat wajtinabul mubtilati jeung ngajauhan pirang-pirang perkara nu matak ngabatalkeun salat aladatu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2 suhur tegasna ka hiji hadas letik wa akbaru jeung kadua hadas gede wala suhur mangka ari hadas anu letik mah eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu mal wudu kana wudu wal akbaru jeung ari hadas gede mah eta hadas aujaba anu ngawajibkeun ieu mal ghusla kana adus al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4 auratu rajuli tegasna ka hiji auratna lalaki mutlaqan bari mutlak wal amati jeung auratna amat fi sholatin salat ma tegasna perkara baina surat anu tetep antara bujal waruk bati jeung tur wa auratul hurati jeung auratna awe fi sholati dina salat wa auratul hurati jeung ari auratna awe fi salat jami'u badaniha eta sakabe badana hurrah si wal wajhi salian tibeungeut wal kafaini jeung 2 dampalkeun wa auratul hurati jeung ari auratna awewe merdeka wal amati jeung amat indal ajanibi dihareupeun
lalaki nu dengan jamiul badani eta sakabehna badan wa inda maharimi anjeun dihareupeun pirang-pirang mahramna hurra jeung amat wan nisa jeung awewe ma eta perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati jeung tuur. Faslun ari eta ji fasal arkanu salat ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta ayat 17. Al awwalu ari anu kahijina niyatu eta niyat. Atsani ari anu kaduana takbiratul ihram eta takbiratul ihram. Atsalitsu ari anu katiluna al qiyamu eta ngadeg al qadiri kajalma anu kawasa fil fardi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari anu kaopat qiraatul fatihati eta maca al-fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana ruku' eta ruku' as-sadisu ari anu kagenepna tumanina tu eta tumanina fihi dina ruku'. As-sabi'u ari anu katujuna al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari anu kadalapanana tumanina tu eta tumanina fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari anu kasalapana sujud eta sujud marrataini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari anu ka-10 atumanina tu eta tumanina fihi dina sujud. Al-hadiyatsaru ari anu ka-11 al-julusu eta diuk baina sajdataini antara dua kali sujudan. Atsani asyaru ari anu ka-12 atumanina tu eta tumanina fihi dina julus. Ats-tsalitsu asyaru ari anu ka-13 at-tasyahhudu eta tasyahud al-akhir. Ar-rabi'u asyaru ari anu ka-14 al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud akhir. Al-khamisu asyaru ari anu ka-15 salat eta salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam maca sholawat eta salat an nabi sallallahu alaihi wasallam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dina di tasyahud. Asadisu asyaru ari anu ka-16 assalamu eta maca salam. As-sabi'u asyaru ari anu ka-17 at-tartib eta tartib. Faslun ari eta hiji fasal aniyatu ari niat salah sudarajatin eta aya 3 pirang-pirang tingkatan. Ingkanat lamun maya naon as-shalatu salat fardun eta fardu wajib maka wajib naon qasdul fa'li najami gawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung bangsa kaparduan. Wa ingkana jeung lamun aya salat nafilatan eta salat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu karatibatin saperti salat sunat rawatib au dzati sababin atawa salat sunat anu ngabogaan sabab. Wajib maka wajib naon qasdul fa'li najami gawe wa ta'yinu jeung nangtukeun. Wa ingkana jeung lamun aya salat nafilatan eta salat sunat mutlaqan bari mutlaq wajib maka wajib naon qasdul fa'li najami gawe faqat mangka unggul. Al-fa'lu ari kecap megawe usuli eta kecap usuli wa ta'yinu jeung nangtukeun duhron eta kecap duhron aw asran atawa asran wal fardiyatu jeung ari bangsa kaparduan fardon eta kecap fardon. Faslun ari ada ji pasal syurutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram sitata asyara eta aya 16 antaqa tegasna ku kahiji tumibana ieu takbiratul maharatul qiyami dina nalika ngadeg fil fardina salat fardu. Wa antakuna jeung ayana takbiratul ihram bil arabiyyati eta kalawan bahasa Arab. Wa antakuna jeung ayana takbiratul ihram bil lafdil jalalati eta kalawan lafaz Allah wa bil lafdi akbar jeung lafaz akbar wa tartibu jeung tartib bainal lafdhaini anu tetep di antara dua lafaz wa la yamudda jeung ulah manjangkeun ieu musolli hamzata jalalati kana hamzana lafaz Allah wa adamu maddi ba'i akbar jeung eueuhna panjang dan mad lafaz akbaru wa alla yushaddida jeung henteu meunang nasdidan ieu musolli alba'a kana ba wa la yazida jeung henteu meunang nambahan ieu musolli wawan kana wawu sakinatan anu sukun aw mutaharrikatan atawa anu narima harkat mun dibaca mutaharrakat anu diharkatan bainal kalimataini anu tetap di antara dua kalimat wala yazida jeung teu meunang nambahan ieu musolli wawan kana waw qabla jalalati dina sameme lafaz Allah wala yaqifa jeung henteu meunang eureun ieu musolli baina kalimatai takbiri anu tetap di antara dua kalimat takbir waqfatan kalawan eureun tawilatan anu lila wala qasiratan jeung teu meunang eureun anu sakedeung wa ayusmi'a
jeung kudu ngadengekeun ieu musolli nafsahu jeung kudu mere ngadenge musolli nafsahu kana dirina musolli jami'a hurufiha kana sakabe pirang-pirang hurufna takbiratul ihram wa dukhulul waqti jeung manjing waktu fil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu wa yaqauha jeung nibakeun takbiratul ihram halal istiqbali dina nalika jeung hareup kiblat wa alla yukhilla jeung teu meunang ngaruksak teu meunang nyacadan ieu musolli bi harfin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung kudu manderianana takbir makmum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna imam faslun ari teh hiji fasal syurutul fatihati ari pirang-pirang syarat maca Fatihah asyaratun eta aya 10 At-tartibu tegasna kahiji tartib wal mualatu jeung tuluy-tuluy wa muraatu hurufiha jeung ngaraksa pirang-pirang hurufna Fatihah wa muraatu tasdidatiha jeung ngaraksa pirang-pirang tasdidna Fatihah wa la yaskuta jeung teu meunang cicing ieu musolli sartatan kalawan cicing tawilatan anu lila wala qasiratan maksud cicing di repeh wala qasiratan jeung teu meunang repeh anu sakedeung yaqsidu anu naja anu ngamaksud ieu musolli biha kalawan qasiraqat al-qiraati kana magatkeun bacaan wa qiraatu kulli ayat ya jeung maca kana tiap-tiap ayatna al-Fatihah wa minha jeung eta tetep tina sawarena Fatihah mungguh Imam Syafi'i al-basmalatu ari basmalah nyaeta bismillahirrahmanirrahim wada mulani jeung henteu meunang nyacadan nyaeta ngaruksak al mukhili anu ngaruksak bil makna kana makna nyadel-nyadel wa antakuna jeung ulah aya ieu Fatihah latal qiyami eta dina nalika nangtung lain ulah aya wa antakuna jeung kudu aya ieu Fatihah latal qiyami eta dina nalika nangtung fil fardhi dina salat fardu wa ayasmi jeung kudu mere ngadenge ieu musolli nafsahu kana dina musolli al-qiraata kana bacaan wa alla yatakhallala jeung teu meunang nyelang-nyelang kana Fatihah naon dzikrun dzikir ajnabian anu bangsa dengan beda halna jeung amin sabab eta mah masih keneh aya kakaitan faslun ari hiji pasal tasdidatul Fatihah ari pirang-pirang tasdidna Fatihah arba'a asyara eta aya 14 bismillah ari tasdid 8 bismillah fauqa lam eta dina lam ar-rahmani ari tasdid ar-rahman fauqa ra eta dina ra ar-rahimi ari tasdid ar-rahimi fauqa ra eta dina ra alhamdulillahi ari tasdid alhamdulillah fauqa lamil jalalati eta dina lam lafad Allah Rabbil alamin ari tasdid Rabbil alamin fauqal ba'i eta dina luhureun ba ar-rahmani ari tasdid ar-rahmani fauqa ra eta dina luhur ra ar-rahimi ari tasdid ar-rahimi fauqa ra eta dina luhur ra maliki yaumiddin ari tasdid maliki yaumiddin fauqa dal eta dina luhureun dal iyyaka na'budu ari tasdid iyyaka na'budu fauqal ya eta dina luhureun iya wa iyyaka nasta'inu jeung ari tasdid iyyaka nasta'inu fauqal ya eta dina luhureun iya ihdinas siratal mustaqim ari tasdid ihdinas siratal mustaqim fauqas sadi eta dina luhureun sad siratal ladzina ari tasdid lapan siratal ladzina fauqal lam eta dina luhureun lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ari tasdidna fauqad dad eta dina luhureun dad wal lam jeung lam faslun ari eta hiji pasal yusannu disunnatkeun raf'ul yadaini ngangkatkeun dua leungeun fi arba'ati mawadi'a dina 4 pirang-pirang tempat inda takbiratil ihrami tegasna dina nalika takbiratul ihram wa indar ruku'i jeung dina nalika ruku wa indal i'tidali jeung dina nalika i'tidal wa indal qiyami jeung dina nalika ngadeg minat tasyahudil awwali tina tasyahud anu kahiji faslun ari hiji pasal syurutus sujud ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta ayat 7 ayat juda tegasna ka hiji sujud ieu musolli ala sab'ati a'dha'in tepan kana 7 pirang-pirang anggota wa antakuna jeung kudu aya naon jabhatuhu tarangna musolli maksyufatan eta anu dibuka wa tahammulu
jeung nikulkeun musolli bi ra'sihi kalawan sabeuratkeun sirahna musolli tong didedetkeun nahan wa adamul hawa jeung eueuh nami kahayang boga harpan li gairi kana lian sujud wa alla yasjuda jeung teu meunang sujud musolli ala syai'in tepan kana hiji perkara luhureun hiji perkara ya taharruku anu narima usik ya syai' bi harakatihi ku sabab usikna musolli wartifa wasafilihi jeung ngangkatkeun pirang-pirang anu handapna ti musolli ala ali kana pirang-pirang anu luhur ti musolli wa tumanina tu jeung tumanina fi dina sujud khotimatun ari ieu teh pamungkas a'dhaus sujudi ari pirang-pirang angka sujud sab'atun eta ya 7 al jabatu tegasna tarang wabutunul kafaini jeung pirang-pirang dampal dua pandangan warukbatani jeung dua tur wa butunu asabi'ir rijlaini jeung pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramukna pirang-pirang dua suku faslun ari teh fasal tasdidatu tasyahudi ari tasdidna ari pirang-pirang tasdidna tasyahud ihda wa isyruna eta aya 20 hiji khamsun ari anu 5 piak mali eta dina kasampurna tasyahud wasitata asyara jeung ari anu 16 piak kali eta dina pangsa eutik-eutikna tasyahud atahiyatu ari tasdid atahiyat ala ta'iyata dina luhureun ta wal ya jeung iya al mubarakatu ari tas al mubarakatu sholawatu ari tasdid al mubarakatu sholawatu ala sadi eta dina luhureun sod at-thayyibatu ari tasdid at-thayyibatu ala ta'iyata dina luhureun ta wal ya jeung iya lillahi ari tasdid lillahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah assalamu ari tasdid assalamu ala sini eta luhureun sin alaika ari tasdidna alaika ayyuhan nabiyyu eta alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdid alaika ayyuhan nabiyyu ala ya eta luhureun iya wa nuni jeung nun wal ya jeung iya wa rahmatullahi jeung ari tasdid wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah wa barakatuh jeung ari tasdid wa barakatuhu assalamu ari tasdid wa barakatuh assalamu ala sini eta luhureun sin alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah as-solihin ari tasdidna ala sodi eta luhureun sod asyhadu alla ilaha ari tasdidna ala lami alifin eta luhureun lam alif illallahu ari tasdidna ala lami alifin eta luhureun lam alif walam jalalati jeung lam lapad Allah wa asyhadu anna ari tasdidna ala nuni eta luhureun nun muhammadar rasulullah ari tasdidna ala mim muhammadin eta luhureun mim lapad muhammadu ala ra'i jeung luhureun ra wa ala lamil jalalati jeung luhureun lam lapad Allah faslun ari teh fasal tasdidatu aqalli sholati ari pirang-pirang tasdid pangsa eutik-eutikna maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu gamapar nabi rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallam sareng muga nabi penghormatan Allah ka nabi arba'un eta aya 4 Allahumma ari tasdidna lapad Allahumma alal lami eta luhureun lam wal mim jeung mim sholli ari tasdid sholli ala lami eta luhureun lam ala Muhammadin ari tasdid ala Muhammadin ala mimi eta luhureun mim faslun ari eta pasal aqallu salami ari pangsa eutik-eutikna maca salam assalamu alaikum eta lapad assalamu alaikum tasdidu salami ari tasdidna lapad assalami ala sini eta luhureun sin